ampun tengan rempakan wae gawir tatu haji aing ah. Duh, ampun. Kot cerok ampun tengan menang saloba ge mentak modar ieu mah ajo. Pamajikan karak dua dan gawir mun kot cerok ieu. Ya eta kitu mang duh ampun tengan pamajikan karak dua ieu teh. Set tengan Naon ka batur kilu pamajikan da kuat sararenangnya. Oh nyata gitu pandi mah busut teng ampun teng atuh kuli di haji atuh mang bertahun-tahun meni Allah nganahna mang aduh ampun tengan di haji ka mana di asana mah ka boler ieu mah ye aduh katinggalin batur ieu mah ampun ieu kieu teh enggak ampun mang kieu teh mah heuy ampun ieu usaha rese bang rese ampun tengan Kitu deh. eta ona mengun rada hipu-hipuannya. Manahan anu hipu-hipu mah. Kita ngomong-ngomong gawe macul gitu pamajikan boga baraha sih? Barak boga dua. Oh, boga dua. Boga dua. Alau tandukna dua ieu. Kebodongkol teh. Tandukna dua nya. Jangan manggalnya. Kebodongkol kayak Pilok. Hah? Kebodongkolin. Kebodongkol. Tuh nya. Halus sih kebodongkol kan. Alau modal nih keboy ditepakan modal. Bosen meureun. Hah? Bosen meureun. Sugan mulai seunnya katiisan we di pandian wae tuh cek halus cek. Halus. Hah? Halus. Ieu nyeun kebodongkol. Alau nyeun kandang. Tabrak. Alau atuh bea ko. Mangarana perang. Selah sinang ngandang heula tuh kebona. Mandi heula. Hah? Mandi heula. Kandangan heula. Lepas. Alau sugan mules cek kebodongkolna. Mules meureun tuh ngadang cimplok. Suganan tadi emang nak ngempos wae ieu teh. Kebo teh ti isuk mula. Peuliheun naon mules beuteung suganan. Pajamanan jadi sekarang rieu mulai kapat hujana ndut-ndutan di lebak cai di luhur araruh caian pisan coba di imah ge pare kari 8 karung deh aing ampun make naon modal atuh ieu coba nurutkeun pajamanan mana budak hayang seragam naon eta teh senam apa naon ini geus sagala endah baju hadir hayang sarua deui aing mah ngikutin pajamanan aing teh diturut pan kumaha heueuh aing mau dibere muting meureunnan salah rampun aing paculun ngahgar bak sebut-sebut teuing deh nya ngomong bak murah denok maju deui lah bang mimitian ya aba dibere puting ke mana situ boleh bismillah mana temasku jadi ngocobrak kayak sorangan sugan aing sieun ka peulaan meureun ku aing caina loba mena saat kawirna rempag hak sia tah paling urugan ongkos Emang bibit lagi disebar sih. Iya resep karak gawe meron sia tak wae gak pake karak mah.
Itu atuh can dititah semiheulaan karak we enggak pake. Buset itu getol itu rampak doang ngawir aing euy. Sahari itu aing mama ke baju hejo esok kat ngewa. Nanti sok deket we jeung sawah aing. Aduh aing. Itu juga pola kebun kacang. Cepel ampun teh ya paculna cepel pisan euy. Ran, Weh, duh aya. jadi guru tuh wae. Naon Mang Tumin? Aya. Nah, soangguran kita ngari lah. Pugu euy duh. Iya, muka udut teh. Batur eueuh haji mecan nganturan pisan pugu gue ah. Anjing aya ge. Daun kaung sama moal beuki anak buah. Jelema beunghar ududna ge nu lempeng wae di dinya mah. Set. Anak buah jelema beunghar ge nyaho sorangan haji yang tai koneng. Batur can nganturan wae kieu gitu tuh mata poe mah geus di ubun-ubun. Ampun ting ngasaan heula atuh eta bako baradut sia ta Mang Tumin. Diraku tara dibere udud-udud acan ngaranna jelema jegut. Tah, bako mahal eta. Bako 15. Sedep seungit. Rada ieu doang rada ngajeklek. Oh, karena dianturan pisan ah. Ngasaan atuh ieu deuh. Teu sok eta. Kade doang bakona rada bear, bako mahal mah gitu. Emang bako mahal bear gitu. Ya bear mahal mah. Tengah gupiak iya. Bae pangadikan atuh satik ya. Bisa moal sia. Pugu teu bisa atuh pan nyaho sorangan pan. Bisa saeutik sa mata, saciwit ah. Kieu. Heeh. Aya. Teu ngomong-ngomong, duh, kuat Mang Tumin onam bangunna teh geus ngarenclang itu geus loba caian dah. Heeh, sia teu barencan. Boboro tebar nyaho sorangan eta gawira rempag eta karak menang salobange batur cangkeng miasa peunggas tah. Aing karak upat poe itu kakarak narok-nok itu. Oh itu tuh. Heuh, karak bulu kumungut. Het anya ieu teh kumaha haji ieu Mang Tumin ieu euy, urang euy. Katinggaleun asrama ku Mang Tumin kumaha ieu euy. Nyaho bakal tinggal inget teh heula si macan naon atuh tuh gawe nagara rempag teh bener-benerkeun. Duh ingat. Nyaho sorangan Mang Tumin itu anu deket sawah haji kade ulah meleng ah. Laur jeung haji teh. Baru kunaon sawah-sawah aing atuh. Da teu heula gada cepet nyawahna. Soalnya aing diobrol ge mana budak, segala endah hayang nah aing bingungna teh. Nurutkeun zaman suganan. Segala hayang bojo olahraga kos batur kata sing belendok meureunnan di lapangan. Hadir ge bajuna hayang saragam. Meni emping kabeh. Ampun pan. Heuy deuh. Atuh geus pajamanan Mang Tumin. Aya mah awe mah kareri itu make saragam. Saragam teh atuh aing nu kareueung nempuna ge. Meni Ngagunduk. ngagunduk. Ya keune atuh da emang olahraga. Ulah ditempo ngagundukna atuh. Olahraga teh meni sekel kabeh sararekel aing mah. Aya mah geus zaman, aya mah senam. Baju sararagam aya mah. Paur buku aing ngepur kabawakeun zaman ieu ngeunahna karasana oge. Oh nya kade atuh di ulah kabawakeun den zaman. Ah, adena euy ngarada tenang ya. Can boga parabgeuneun ah. Heuh sia teh kumaha jadi? Hah? Tetulus deui. Teu nyaomin ah, geus kitu ge meureun lain jodohna lah. Kumahakeun heula lah. Paur aing eta. Ah, busi. Paur gerang. Kumaha lah gerang-gerang min ah kieu we ya. Aduh, ampun nya. Misal kitu tuh udah boga dununganana. Ternyata nyawa sorangan meureun dunungan euy kumaha ah. Heeh. Meureun geus ngagunduk duit teh di haji meureunan. Bala taun sia bujang. Nyebol lain ngomong tahunan deui atuh geus liwat tahunan naon tah? Ngawindu ka ditu. Oh, ngawindu ka ditu. Geus duitna ge ah, nyaw teuing di haji. Aduh, Ganti tahun ganti windu mau dican kawin keneh wae aing. Ya Mang Tumin lah, baringung ing ngurus sawah we terus ieu ge gorombang pusing. Ampun Mang Tumin. Moal digarawe teh PRT. Anjing gua mintakan ka urangnya. Tapi sih emang nage Ki Haji mah getol euy nya. Tol manehna mah. Ti isuk katana pot teh. Isuk mana can ngalamotna naon pisan. Set deh kah, urang mah pan eureun-eureunana gawe teh mana mah terus itu. Tapi dah bener bro si anu bakal beak nama ku haji geura. Mang Tumin segala nyamper ka dieu atuh geus ka ditu deui ah. Aing dikata udut tadi nama si. Geus bawa tah. Si kalah mah tak ka aing. Nyaon haji manten mah. Wet beak we urang babak belur ah. Geus ya ah. Itu si gandong ngagagandong we tuyul bron. Tuh kan, itu haji mah asal diomongkeun ge datang buru-buru ka ditu ah. Aing mah. Ini dek pura-pura digawe aya haji ya. Ayo maju Duh, dah. ayo. Kade ulah pota seragam. Seragam olahraga. Aduh, aina Mang Tumin. Ah, ada emang geus pajamanan Mang Tumin, eta mah zaman seragam. Heuy deh. Ah, ampun, ting ah nuturkeun zaman malah aya mutuhna Mang Tumin.
Oi. Ayo, ngaup ah. Oi. Nek Mang Imron ah. Dodot balik di pan Bang Sorangan ya ah. Nek nyamperkeun Mang Imron. Oi. Ayo. Kayak itu giring lagi ah. Ngalah ah, bupak lah ah. Bupak lah di dieu. Mandi heula. Di ngurucut wae di pandian ngising wae geuningan kebo teh masih mules sugan teh ah. Ini gemboy kieu kebo. Cepat sing nyepat tadi. Si Kanil ka mana? Aduh, aing si Kanil itu ngalah nanaonan aing ah. Aing atuh hayu ka dieu mah mantuan-mantuan maco Kanil teh. Buset teh ngalah. Nyonyok ke keboan apa naon? Burung-burung teuing aing dulurna Haji. Mel. Jangan naon Kanil. Yo. Nyabut moal ya. Au, eta suku kuat mereket jahe gitu Mang Imron. Mereka cai lain mantuan nuruban gorombang mah itu turuban. Palila ana. Naon? Bantuan itu kunaon ngalah ieu? Ke keboan. Oh, Astagfirullahaladzim. Aing si Kanil sia. Ngalah ke keboan sia jeung saha ke keboan? tadina jeung si Dodot. Si Dodot? Heeh. Aduh, aing si Dodot ka mana? Balik. Si atuh kunaon ngalah mentok jeung si Dodot lain nyampurkeun ka aing ka ditu ka sawah. Hah? Pan resep nyen ke keboan Mang Imron ah. Duh, aing sia cocoan. segala kos kieu di dieunan aing keboan. Bahaya sia. Piraku ah. Haji ka mana? Haji keke ka aya nyampeurkeun ka dieu geura ge ah. Aing ninjem atuh Mang Imron ya. Hah? Ninjem. Ninjem. Kade Awas. Nipu. Duh, ngaplek deui. Rusak atuh. Awas Nil, terus Nil. Ninjem lah Nil. Deh ngitut wae Nil. Tadi ge emang ngitut wae uni isugan. Ih, si di paraban naon? Nya isuk teh di paraban buah. Ih, anya coba beuteung. Duh, kuat ngablok-blok sih mah duh aing karunya euy. Meni gemboy nya. Buset, kebona mah montok ieu. Awe lalaki ya. Awewe tah aya liangan eta ah. Coba tempo. Nya liangna. Duh, modal wae itu dah. Duh, ya mah di paraban naon ngalah mulus wae. Iya, bu isukna kan buah sugan. Buah tuh isuk batur di paraban buah sih mah ka dieu. Min. Si Ji. Ngaro ruas jelema keur digawe. Nah, si eta macuran sawah di dinya. Emang sawah sia eta? Sawah aing ya eta ngagade kamari. Be, di bang ngagade. Gon aing meuli. Meuli kos aing atuh bang sawah. Di ngagade kos motor gade. Meuli. Kadau. Boleh. Dianggarkeun geuning Ji eta kalakuan kos kitu. Aing ngagade ge sarua aing biak domba dalapan ieu teh. Aing pake ngagade sawah. Aing kumaha tuh kudu kumaha Ji? Ya kudu kumaha atuh sia ngagade sawah deket sawah aing kebiasaan. Nunggus-geus kita beres asal deket aing ge. Ku aing dibayaran gitu, bejakeun ka bogana. Nah, digade-gadekeun ka sia kos motor wae digadekeun. Beuli ku aing gitu. Bara duit sih hargana. Kontan enak keneh. Ya nah teuing Haji. Dua kasia digadekeun deui ka sia. Aing coba mending geus harerang itu. Caina ge ngencang nu sia tuluy ieu kitu, meni buluk keneh itu. Ku anjeun digadekeun deui ka sia mau mendingan ku aing berekeun ka randa. Dah, segala ngomongkeun randa. Moal daekeun di bang randa ka sia mah. Nah, di bang sawah ge ngagade duitan. Ieu kedeung ku aing dibongkar-bongkarkeun caina ku aing. Nah, ieu sawah sia doang caian sawah aing eueuhan itu. Kagok ku aing. Disedot ku aing enak keneh kedeung. Bara duit bayar ku aing caina ge. Nya randa embungun ku aing dipake meuli seragam jeung baju olahraga Ji. Sia meni sok ku angot ka aing teh. Ragam naon sia deuh aing segala endah moal kapantesan di bang jeung jelema leutik mah. Moal para rantes make seblek seragam naon ge angger jelema leutik tertindas. Tuh, kos aing atuh aya geus eta mah tebar 3 ton tuh si Imron. Nah, di bang kos kieu keneh wae cenah naon. Tebar di mana sih Haji? Itu mah pangbibitan aing itu nu mah itu baralakana gawirna gara rempakan. Goblok sia ai itu nang si Imron. Kamari ku aing geus ditah 3 ton dikeuman langsung ditebar itu. Oh, saja.
gabah kabeh kan tilutan haji teu kira-kira Ya gini. gabah tuh, kena ku aing campur daun itu. Oh, sia mancan tebar cenah ngaku-ngaku. Tanyakeun ka anak buah sia tuh kawirna ge diurugan keneh ku anak buah sia tuh, ku kaponakan kasayangan tuh. Wah, Di jero lalegok. percaya aing Ngan tanyakeun teu percaya mah sia ka si Imron. Awas ya lamun itu pangbebitan aing, ku aing ditincak beung sia di dieu kaina ku aing. Sia mah teu bawa ka sawah sorangan. Lamun itu pangbibitan aing, Heeh. sia ku aing digupahkeun di dieu. Oh, hayo aing. Hayo, Mang sok. sieun ku aing tanyakeun ka si Imron. Ayeuna, Kedengeun aing tanyakeun heula. gua man tanyakeun. Aduh, boleh. Eta haji kalau hayang gupak dewa aja nge. Gupak ji, kadang orang gupak ayo. Alau kebo geuning kos motor. Emang iya kebo? Kebo. Aduh, sugan teh motor nih euy. Copot nih euy. Duh, goblok teh. Modal wae. Kodol. Anya ngablok belum gua nangka asak nih sama di Paraban. Ulah di Paraban buana isuk teh. Aing Karunya. ngatan- Mungkin ngaranna saya. Eta Heeh. si Kacip. Kok si Kacip? Heeh, Ayo ngaranna Cip. teh. Aduh, ngeng. Kebo oe. Ayo Cip. Imron. Sarua haji. Haji deh nih. Heeh. Duh, jam makanya hon. Jangan macul deh, tapi masih menang sagerombang nih lah. Itu ka dewa nih, buset nih. Kuntul ke sini nih, kuntul bodas. kuntul. Terus nih lah. Ron. Imron. Duh. Gadak sia bae gawe teh kos kitu we aing mah. Kalah heureuy kos budak. Aing majar hayang kawin wae kalah cocokan yang si Kanil. Kumaha sih sia? Betul geus anggus itu geus menang sagerombangnya nih nya. Ngurugan. Ieu keur cocokan yang si Kanil. Ke keboan. Goblok ting aing ngasih ku aing teh digawe. Kalah si Kanil di sia. Mana sih kebon eta? Bot-bot geus kebon. Tuh. Iya. Kuang Ini haji ya. Haji mah ya. Barlokan atuh gawe teh. Itu geus beunang itu nyanilnya. Ai itu pangbibitan saing nanya kan situ min ngaku nu manehna cenah. Pangbibitan di mana? Itu lain urang kan kemarin sia geus euman 3 ton. Oh, ngioman tiluton ge karak di keuman boboro ditebarkeun di mana boga pangbibitan haji temun haji tu barala keneh haji. Kok itu lain nu aing? Yang lain nu si Tumin itu mah. Kok ai kitu mah aing wirang atuh ka situ min bojo aing geus ngadat. Bojo aing lamun cenah lamun itu lamun aing nu aing dibebaskeun aing nu bakal dibebaskeun wah aing beak sia ku aing memes situ min ku aing dibebaskeun na ieu yeuh. Atuh barina haji mah menit bongbong sawah lega menit teh nyaho ka sawah-sawah sorangan eta per sawah Mang Tumin eta teh. Oh sia mah kos teh nyaho aing wae. Pan sawah aing teh lega pisan di mana-mana aing pararoho di mana pangbibitan ge. Kadang-kadang kotakan lagi pohon di mana. Ulah sok kitu haji ulah sok ngaku-ngaku we bubu eta Mang Tumin urang mah eta kaboler eta kieu keneh panjangkeun itu ge pan. Ayeuna teh poe ieu teh ngurugan heulan gagaleng lalongsor haji. Sok teu bugu-bugu ngaku. Ongko karak ngeuman. Kamari keuman karak 7 poe ngeuman Ari age. kitu mah sia nu lambat atuh gaweuna meureun nya cenah naon situ min geus tebar atuh aing buset aing sebagai jelema beunghar aing era atuh. Dah mun biasa boga ka eranya kalem ya atuh. Nya era tuh aing cenah naon batur geus tebar. Apa sia wae ku aing dilelepkeun ieu ayeuna kitu. Alau Mang Imron menang hiu. Dah kici sia di gua, hiu di Kanil. Lain mantuan aing ieu. Nya sekanilah hiu naon ieu mah keuyeub apu. Sia geus siksa gua sia. Ayo tay. Hong sia. Hong. Aing wirang sia ayeuna mah. Sia nu Wah, aja tuh modar atuh anjing. sia. Ini naji. Ayo. Alau wah haji kagok warirang. Mang Imron jadi sasaranana. Wah haji na geus warirang. Budak aing jadi wirang sia. Ayeuna kene ku aing. Situ min teh ku aing kagok wirang aing. Man sia. Oh sia. Alau wah haji mah murang maring kitu aya geus warirang teh. Ku burung-burung teuing haji teh. Kagok wirang kitu saha we dihantam pun anak buah digubes-gubes. Nyabarina tuh ngaku-ngaku. Can tebar can naon ngaku tebar. Karena ngeueum itu mah pangbibitan si Tumin. Ayeuna kagok wirang si Tumin murun dek kali itu dek digubes-gubes haji. Jelema bungar ku gitu-gitu teuing mun embung wirang jelema ayeuna. Nil, urang tembok ka ditu. Karunya Mang Tumin urang nulungan Mang Tumin keur kieu mah. Ayo Nil. Besok Nil ka Mang Tumin ya Nil. Buru Nil. Haji ku burung-burung teuing jelema embung wirang ayeuna. Mang Tumin bener disasalah. Buru Nil nulungan Nil Mang Tumin Nil. Itu Deno. Ngeula digagalang lah. Repot
ngaran. Min. Kumin. Urus ya. Naon deui wae Ji. Sakieu keur ariu napa majikan hayang seragam ku nyamburkeun deui. Seragam ge. Nah, sus ya, enggeus aing nanya genduk ka si Imron. Terus kumaha tah cek si Imron? Elanya manehnya pangbebetan uling. Nanti si Imron ge emang manusia cenah ge gua geus ditanyakeun tadi. Ayeuna geus kagok aing, nah ieu geus gubes-gubeskeun aing. Da aing mah jelema tepat janji. Adau, boleh. Seru para pemirsa. Kita ngagubes-gubes haji. Untuk itu aing bari jeung tepat janji aing bakal ngalawan mal cicing wae ieu. Hayu sia sok deuk masih jeung aing ayeuna. Sok kal sia. Sia, sia. Balik karali dah gitu, aralat. Tembak nih. Balik. Ayo tahan. Tahan. Aduh, Aing jangan benar aing. baru. Ayam. Aduh, iya nih riweuh nih. Tembak buntut aja. Tahan. Aduh. Kitu angguran barawa dunungan sialah. Ngari bergen aing wae. Wirang si warirang mata aing unikos. Warirang bobolokot. Kurang asem haji teh. Nyeu masalah.